Tah baheula makolot ka anak tong nyo HP wae aya dahar-dahar cenah. Nyo HP mangke deui we aya waktuna cenah. Tong nyo HP wae bisi rusak mata geura sare cenah. Nyo HP wae na mah karasak sorangan sanggeus dibere HP mah ieu teh ya. Anak baru itu anak baru punya HP ieu. Kamari anyar keneh dibere HP. Ayo we kana HP. Waktu sare batur bae istirahat nyo HP. Da harga ina mah ya kolot-kolot sok bari nyo HP. Kudu dijabel gitu. Kudu dijabel gitu itu HP-na. Ari kolot mah nyo HP teh ari geus bareres. Teu siga marane. Nyaho waktu. Tuh, Waktu barang gawe nyo HP. Di bawah ngobrol teh bagus rada teu nyamung, da balas ngelenteng kana HP ayeuna mah. Biasana sok sare beurang ayeuna mah nyo HP ayeuna mah. Nanon teh HP ayeuna mah. Tuh. Mun rek init-initan teh sok hayang seuri kieu cenah. Mun naik mobil nya cenah kieu. Memeh naik mobil teh cenah. Kela teh cenah mamahna cenah arek ngawe-a heula ci teh mah ongko ngawe-a mah bisa sing bari dina mobil ge bari leumpang ge imah teu bisa kur bari cicing ngetik lah teh. Da diajarkeun. Cuk urang mah bari na mobil we bari leumpang ngawe-a mah ya mah kudu cicing jeung abina, abi ge kudu cicing heula. Memeh naik teh. Tah kudu dijabel HP-na ya jabel. Karasa ayeuna mah ku sorangan. Beli rasakeun budak nyo HP wae teh kitu karasa ayeuna mah. Ku sorangan tah. Tuh, diajak ngobrol kalah peupeureudeyan, kalah tutunuh. Tuh, nyo HP wae tuh.